Masak-masak heula daknya acara Maulid Nabi ieu nya kumaha batur bae daknya lamun batur masak atuh urang ge pan masak ja urang ge biasa cenah ge nya dak sidekah nya ge daknya ieu nu aing mah sidekahna kotokna ku karuru-karuru teuing eueuh dagingan ngawalih ka nu bogana daknya tinggal tulang atuh heuh laju mah ku aing ieu dak dibagi dua bae ja ulah supaya ulah hina teuing cenah ge nya cik baris kolot ge dak jamun kotok lintu masok biasa ieu nya mementokna dak bisa dibagi opat nya ieu mah atuh heuh dak ku kuru-kuru teuing pan eueuh gegeleuna lanjutna nya dak ieu rengsei motongan pan heuh laju dikumbah heula tuh dikupiak-kupiak dak supaya bersih pan biasana mah ieu nya meuli kotok dak langsung sok tirangkas banyak nguji kiloan teh langsung dagingna telok aya tulang taleng telok aya pepodotna ieu mah pan hayang ka tulang talengna tadaknya dipisahkeun tulang talengna ge ja eta teh boga uli laju mah pan dikecapan teh dicocolkeun jeung uli pan kumeunah budak tidak lupa dak dipengkeurkeun heula heuh supaya nyerep bumbu digoreng na pan ngeunah nyerep mah bumbuna.